Anjir. Aduh. Kumaha ya? Heuh. Aduh. Sararuas kieu. Aduh, kuan teh saha ieu aduh. Ieu keur ieu aduh keur ngalamun bieu teh aduh aing mah. Keur ngalamun ngeunah bieu teh. Hayang cegah batur kitu nya, hirup tenang kitu nya. Hirup tenang damai gitu ningali batur mah pan sok kitu nya. Hayang nih pas batur pas kitu. Nah, tapi di pikiran deui da batur di dunia mah kan mau bisa tenang urangnya da tindak keterangan oge kayak di dunia mah kan dunia panah dan kan tempat orang diajar, tempat orang naon sakola lah gitunya intina mah. Sakola mah merenang naik latihan naik kelas merenang urang mah kan merenang nya mudah-mudahan gitu ya. Urang naik derajat di hadapan pangeran meureun gitu. Asa kumahanya ningali batur ningganya. Duh segala aya, segala boga. Tapi lamun di pikiran deui mah dah kumaha da di dunia teh merenang kitu urang boga masing-masing pan meureun boga kebutuhan masing-masing. Tak bete keur ngalamun tarik beta aduh kalah digeureuwahkeun kopi kita tadi keur kabaleui kopi oge aduh tuh ngalamun tarik ya. Keras gitu ningali batur. Ada kumaha meureun hirup teh kieu. Lain kieu-kieu wae da emang kudu kieu meureun hirup teh urang boga jalana masing-masing ya gitu. Mun di pikiran mah tilu urang teh meureun hirup teh. Nu kahiji man saukur urang teh nya. Saukur meureun urang teh boga kahayang. Saukur boga cita-cita meureun. Anu kaduana saukur ieu, saukur ngajalanan urang oke nya. Dek alus dek goreng gitu da pangeran nu nentukeun meureun. Nu katiluna meureun saukur narimakeun urang teh meureun. Aya. Ada dek kumaha-kumaha ge ceuk pangeran kitu nya. Narimakeun meureun ku urang. Kan urang kan kudu bisa ngukur kan gitunya. Ngukur meureunan kana kaayaan urang teh. Ya. Ngukur meureunan kana naon teh kemampuan urang meureunan gitu. Karena batur boga mobil. Urang mah da kemampuan sakieu boboraah meureun boga mobil kan ya. Kita kitu. Nya meureun urang mainna tinggal nu katilu tinggal syukuran urang mah meureunna nya. Nya eta urang mah tinggal syukur we na boga sakieu boga nu kieu ge urang mah geus syukur gitu alhamdulillah tapos batur teuing lah itu namanya. Batur mah loba ngeun dadahar meureunna gitu. Enak orang tangga gitu ngelih ke batu. Orang pas orang tungkul ayak keneh nih anu leuwih ti urang gitu nya urang ketak meureun ku syukur teh urang kudu kitu. Ai salampahan hirup meureun kudu kitu. Kita jual ieu we di mana ieu teh? Ieu aduh ngoyo keur ngalamun ngeunah ini keur diis kieu teh sok ngeunah dengan angin terus ngan lamun ngalamun teh ngeunah aduh sok asa di mana teh ngeret waras asa dibere milik we dibere ngalamun kita ngeunah dengan ngalamun kieu we tah bari jeung teu boga urud oge kitu nya cing aya teh urud ya udah minta kembali we tuh sabungkus di tapi aya nu kosong nu eta teh tuh udah nangis serupa-rupa ya gitu tah gitu anu hirup dan mentahnya macam geus lah bari kitu mah urang uduh heula we namanya. Mangga ya kopi baleuy ya sadayana ieu lah. Wes